salat di bumi itunya salat di bumi teh sajadah ampar ke pan eta teh tempat nyimpen istri kawin di dinya, tempat ompol budak di dinya, selengjeng weh urang teh salat di dinya kene. Berarti urang teh dinya salat ceuk pikih sah henteu? Sah. Ceuk pikih mah sah. Ceuk akhlakna henteu. Teu ditarima naon teu sopan. Kira ku salat madep Allah jeung jikeun jeung kalakuan jelema jeung tempat-tempat anu najis kitu nya. Akhlak makin saperti kitu. Tah kantun urang nambian akhlak adab. Ibu nganggo mukena pan aya biasanya aurat nganggo istri mah tutup mukana baja sareng telapak tangan. Ibu teh ka kota bae. Moal penting da cek ajengan oge. Ieu muka, ieu tutupan kitu nya. Ieu nutup ieu mah nyana we sarung tangan luar, we muka. Salat we ngaum kena. Allahu Akbar. Pan seueur nu kitu ayeuna mah. Namun nu kitu ka mana? Eta teh sah henteu? Sah kitu teh ditampin teu? Cantang tuh. Naon sababna? Adab-adaban. Daya akhlak. Nah daya kenaon? Pan urang teh nganggo acuk. Ieu mah acuk jang ngomongkeun batur ieu mah. Acuk jang nipu batur ieu mah. Pan khususkeun mukana mah jang salat ya. Sendal ieu mah jang pernah kangge nipu batur, pernah ngomongkeun batur, jang maksiat teh acuk mah. Da abdi mah yang adab-adaban ka Gusti Allah digentos usah acuk anu sae khusus mukana. Tah di mukana teh naon eta teh adab eta teh. Da teu di mukana ge sah ceuk pikih mah. Nah jeung make mukana adab. Ibu teh nyanak ngahaja mukana di bumi nya rek angkat-angkatan bade pelesir teh. Nyanak mukana di bumi. Padahal di masjid ge da aya mukana teh. Tiap masjid lamun urang nuju pelesir teh aya mukana teh. Ngan pedah bau hangseur. Pasti angkat teh bau hapuk pletok kata teh da di seuseuna sabulan sakali urang teh. Pan urang teh teu apal. Ieu mukena teh kakeunaan najis antara pi henteu. Mending mawa we sorangan tah nyanak mukena kana kantong punyalira teh naon adab eta teh akhlak. Ngahargaan ka Gusti Allah eta teh.